Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping di channel Sunda UPI. Dina raraga nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dina pengajaran bahasa anu diampu ku Dr. Haris Santosa Nugraha SPD MPD Simkuring Siti Humaira Ramadan Didakir baris medar ngeunaan tutorial make website interakti dina materi kaulinan barudak kelas 3 SD. Ieu media ajar teh bisa mantuan guru pikeun ngahontal KD 3.5 mika nyaho eusi teks kakawihan ngeunaan kaulinan jeung olahraga dina tema 5. Hayu urang ulin jeung olahraga. Dina ieu materi teh aya kagiatan pangajaran anu nuduhkeun yen siswa teh kudu nitenan teks kakawihan ku cara ngupingkeun contoh anu dihaluangkeun ku guru. Nanging nalika prak-prakana teu sadaya guru teh tiasa ngahaluangkeun kakawihan. Aya nu isin, kirang apal, teu tiasa ngahaluangkeunana sareng sajabina. Siswa oge masih seueur anu kirang kairut sareng kirang sumanget nalika diajar di kelas. Kukituna ieu media teh dipiharep bisa nungkulan pasualan nu aya. Interakti nyaeta media anu bisa dipake pikeun game atawa evaluasi dina pangajaran atawa bisnis. Aya 20 fitur anu bisa dipake. Kalawan haratis turreat templatena. Nanging dina sababaraha fitur aya watasana sabab aya fitur anu kedah premium. Anu kahiji, baraya tiasa muka Chrome teras klik interakti. Pencet hasil anu pangluhurna teras tiasa daftar nganggo akun Google pados langkung gampil. Pami nembean nganggo ieu website sok aya sababaraha patarosan tiasa diwalar wae nya baraya. Pami tos aya tampilan beranda tiasa langsung diklik buat dari awal teras klik semua blok. Scroll ke handap, tiasa dipilih cocokan. Aya sababaraha template haratis anu tiasa dianggo. Klik template anu saluyu sareng kabutuhan. Pami atos tiasa diklik santing. Dina bagian anu kenca aya pilihan pasangan sareng layar akhir. Di dieu aya simbol A ageng sareng A alit anu tiasa dianggo kanggo nambihan teks. Tiasa diklik, teras diketik wae nami kaulinan atanapi rumpaka kakawihana. Di handap aya warna pikeun kartu anu mungkin dipidangkeun dina pratinjau. Pami atos tiasa diklik simpan. Anu kadua aya simbol kamera. Eta teh pikeun nambihan gambar. Disadiakeun oge foto sareng ilustrasi haratis, teras tiasa nambihan gambar ku cara unggah gambar. Nanging sateacana urang kedah gaduh heula gambarna. Pami bade simkuring tos nyadiakeun sababaraha file anu dianggo dina ieu media. Dina Google Drive anu tiasa di-scan dina ieu barcode. Pami atos ngunggah tiasa disaliyukeun heula fotona. Di dieu tampilanna tiasa buleud, kotak, sareng persegi panjang. Pami atos tiasa diklik terapkan gambar. Anu katilu aya simbol not balok. Tah, anu ieu mah pikeun nambihan sora. Tiasa ngarekam sora atanapi ngunggah audio. Aya pangeling yen audio nu dipake ku urang teh kudu orisinil. Pami atos tiasa dicentang teras unggah. Di dieu aya oge perpustakaan interakti. Baraya tiasa ngalajengkeun ngadamel soal anu sanesna. Pami bade nambihan kartu tiasa diklik tambahkan pasangan. Pami bade ngahapus kartu tiasa diklik simbol tong sampah ieu. Pami atos tiasa diklik berikutnya.
Tah, di dieu layar akhir bakal ditampilkan nalika siswa beres kerjakan soal. Header tiasa dilebetkeun kecap ngawilujengkeun. Pami deskripsi tiasa dilebetkeun kecap anu rada panjang, tiasa ngamotivasian siswa atanapi nu sejena. Di dieu aya gambar. Pami bade dirobih, tiasa diklik perubahan, unggah teras diklik simpan. Pami bade nambihan blok, tiasa ditingali ke handap, teras klik semua blok, tiasa dicobian sadayana. Kanggo harti simbolna ilaherna sami sareng sate acana anu tos didadarkeun. Ayeuna baraya sadaya tiasa tingali ka blok anu katuhu. Aya pangaturan proyek, aya ukuran desain, lanjutan, tiasa disaluyukeun atanapi teu kedah dirobih teu kunaon. Pami baraya ngaklik blok, aya pangaturan nyalira. Aya tema warna anu tiasa dirobih ku cara ngageserkeun buludan kana warna anu dipikahoyong. Pami bade nganggo kode, tiasa dingetos wae kode warnana. Teras aya privasi. Hartosna ieu teh kode kanggo login kana ieu soal. Janten kawatesanan mung siswa anu gaduh kodena anu tiasa ngakses. Nanging ieu teh premium. Tah, aya oge gamifikasi. Ieu teh hartosna papan peringkat anu aya di akhir soal. Nanging ieu ge premium. Aya kolom mengocok kartu. Pami di checklist urutan kartu diunggal siswa tiasa benten-benten. Pami henteu janten sami anu didamel ku guru. Aya oge pilihan menyembunyikan, tombol muat ulang, timer, tombol tindakan pengalihan, otomatis, sareng formulir prospek. Pami atos tiasa dipri tinjau kanggo ningali kumaha nalika dipaenkeun ku siswa. Pami bade dibagikeun ka barudak tiasa diklik menerbitkan teras link atanapi barcode tiasa dibagikeun. Ayeuna baraya urang ningali demonstrasi kumaha nalika siswa make ieu aplikasi. Siswa tiasa ngaklik link anu tos dibagikeun atanapi nge-scan barcode. Di dia siswa ngasihan soal sapertos biasa. Ieu tampilanna. Jajahean kadempet jejeretean. Kanggo ningali kumaha rekapanana, tiasa kana beranda. Teras tiasa diklik simbol jaringan kanggo ningali statistik atanapi prospek. Aya dashboard, geografi, otorisasi, blok interaktif. Nanging anu tiasa diakses kalawan haratis mung aya dashboard hungkul. Nu sanesna kedah premium. Tah, salaresna ieu website teh aya AI anu tiasa dianggo, tiasa diklik, teras diketik naon wae parentahna. Nanging kawatesanan kanggo basa Sunda tiasa dianggo kanggo materi anu tos ilahar sareng mung tiasa dianggo kanggo sababaraha fitur. Mung sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan, mugia tiasa mangpaat. Cag Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.